laha makasabat wa alaiha maktasabat. Naon rupa nu dipigawe ku urang nya ka urang bagianana. Nya kembali deui ka urang gitu. Nya. Nah, patatrudahum patakuna minaz zalimin. Mangka di mana-mana ngusir anjeun ka maranehanana patakuna minaz zalimin. Mangka jadi anjeun kalebet ka golongan jalma-jalma anu zalim. Nya, enak gitu. Jadi aja anak kieu Bu. Urang teu boga hak. Misal aya jalma ka dieu ka sae teh ka majelis ieu ngiring salat. Nya, ku abdi diusir-usir, abdi teu gaduh hak ngusir. Ieu, nya. Jadi teu aya hiji jalma anu boga hak ngusir jalma sejen ibadah di tajuk mana wae. Nya sumun teu boga hak urang ngusir. Oh itu aya itu tuh urang usir liu ku kuprak. Aya kejadian Bu di daerah Sumedang. Nya aya eta datang ka viral Bu, urang teh urang Garut di karunya di kakaya tungtung nama ku masyarakat. Nya anjeunna ngusir hiji kelompok anu keur ibadah. Ngadalil maneh boga pamajikan lainnya dikeukepan pamajikan kalahang aja dog ditajuk mangga sagala rupa we nya anu kikituna teh kolot anu nyarekanana budak tungtungna mah rame di mana-mana komo manehna nyebutkeun ngaran lembur ngaran Garut urang Garut ngambek sarerea sia cenah ngawiwirang lembur Garut mah eueuh budak nu model kitu non sabarangasan anak budak urang Garut kakolot mah sopan Bu.